Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui ye. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejar carios si Sadra anak genderuwo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya nu satia manco kana dongeng emang di mana wayayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinrangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya penghilap di rarojong di taroelan tombol subscribe atuh mangga nganuhunkeun kanu parantos like oge komen mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dengungkeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun prungah. Mitra kaum dangu si Sadra anu keur ngeum di situ banyu suci teh teu karasa bakating ku betah geus aya kana sakitu lilana ngan bae geus kadenge sora hayam leuweung anu kongkorongok nandakeun wanci teh geus canari atuh kecaleng teh gura-giro we nita hanjat ka isi Sadra. Geus waktuna Sadra sok ayeuna teh geura hanjat geus canari ieu kewe dituluykeun deui isukan. Alah Ki, jadi geus canari teh sok pada masih kene betah yeuh. Sadra mah betah kene ngeueum ieu teh. Ih sok-sok geura hanjat geura balik keun isukan oge diteruskeun deui ieu. Atuh si Sadra teh mitra kaum dangu hanjat we. Aneh ayeuna mah awakna teh teu karasa baal atawa kabulusan. Angin anu nebak kana awakna teu ngajadikeun katirisan. Geus kitu mah si Sadra teh balik we ka lemurna. Unggal poe teh kitu jeung kitu we bolak-balik. Malahan mah teu karasa kiwari teh geus aya 3 bulanna. Katempo harita teh kiceleng keur papatawe kawas keur metakeun jurus-jurusna. Terila diturutan ku si Sadra. Dampaleungeun direkepkeun diteundeun luhureun sirah. Tuluy dicorocoskeun ka luhur. Terila ditarik dewe ka kenca jeung ka katuhu kawas keur narik kakuatan. Sanggeus ngarasa kumpul dina dampaleungeunna. Geus kitu mah direkepkeun ngawangun sembah dina dadah. Patinggal latar us dampaleungeunna teh didorongkeun ka hareup ngajojog ka lebah talaga celagur kadenge nu ngacelagur bari jeung cai teh mancaura kawas aya lambak gede we mitra. Hebat Sadra, geus sakitu ge cukup netelakeun kakuatan tapak suci teh geus sumanding. Geus kacangking kumaneh kalawan sampurna. Jadi geus kacangking kabeh ku Sadra ye teh Ki. Temal si Sadra sorana teh kiwari marobah diwe. Nu tadina gede teh kiwari mah jadi halon kawas cacaka umumna. Ieu teh teu leupas tina pangaruh kakuatan tapak suci anu geus bisa ngaredam kakuatan jahat tina getih genderuwo nu ngalir dina awak si Sadra. Nya geus cacap Sadra ngan omat sing inget kakuatan tapak suci teh pohara kuatna ulah arek dipake lamun lain yang hareupan musuh anu kuat mah. Omat kahade ulah arek kaleulewihi dina naker tanaga sabab kangaranan ngagunakeun tanaga pikeun ilmu tapak suci. Lamun kaleulewihi mah goreng balukarna. Nah kumaha kitu Ki, lamun Sadra naker tanaga anu kaliwat batas teh? Nya nyawa tarohanana sabab bakal ngaruksak awak kesorangan. Dah kitu kade sing inget. Nyalah Ki moal atuh Sadra ge moal sambarangan bakal ngatur tanaga Ki. Ayeuna mah ilmu aki teh geus kacangking kabeh. Aki teh regreg ayeuna mah. Maneh anu sanasib jeung aki kudu bisa ngamanpaatkeun ilmu jang sasama hirup. Peperieun aki mah baheula. Nya alatan muhit ilmu siluman
nepi ka jadi manusia satengah siluman anu ukur jadi bibit rurujit inung rurusu nyilakakeun ka sasama jeung deui waktu teu beak pikeun nebus kasalahan ku cara tapa sedengkeun mah maneh masih keneh panjang lalakon ukituna dipiharep ku Aki bisa ngamalkeun ilmu. Muhun Ki, ilmu Aki pengalaman Aki pasti bakal manfaat keur Sadra. Oke, mudah-mudahan bisa manfaat keur sasama hirup. Pokona mah Aki geus jadi cukang lantaran. Lamun eueuh Aki mah pasti Sadra bakal cara Aki baheula ukur jadi jalma anu teu manfaat, ukur ngarusak. Jeung deui teu kabayang lamun eueuh Aki teh Sadra pasti bakal nurutkeun kahayang nu jadi bapa. Bakal nyieun kakacauan ngarusak bangsa manusia. Nya bener oge. Maneh teh hitung-hitung nebus kasalahan Aki, pek manfaatkeun ilmu ti Aki, ngan kade ulah adigung adiguna ulah sombong. Maneh kudu nema handap asor DP-DP, sifat warisan bapa maneh sifat anu goreng, kudu dirobah ku sifat manusia, anu boga sifat lemah lembut, boga tata titi aturan jeung kasopanan. Pek seetik-seetik gantinya eta sikap jeung tabeat teh. Ih nya pasti we ku Sadra ge pasti bakal dirobah tuh Ki. Nyakeun we engke lah rek diajar ka Mang Ici. Ngomong oge bakal dilemesan engke mah. Hehe, nya alus ngan kade. Sifat jujur maneh kudu dipertahankeun. Nyatang tuh we atuh Ki. Ari kajujuran mah kapan penting. Nya geus ayeuna mah cikera ini cung gara tinggalkeun ieu tempat. Sababatin Aki teh ngabejaan bakal aya ancaman bahaya ka lembur. Nya ti bangsa genderuwo bangsa bapa maneh geus waktuna ngamalkeun ilmu ti Aki. Nya Sadra bakal sagancang na balik ka lembur Ki. Keun we lamun aya gangguan ti bangsa genderuwo manjal bangsa si bapa. Rek dilawanan ku Sadra mah nepikeun ka mana we oge. Jeung deui sabenerna mah nya Sadra teh inget ka anu jadi indung Ki, anu aya di alam siluman. Ku Sadra teh hayang dibebaskeun. Ih, nya bener pisan sabab eta teh geus jadi kewajiban maneh Sadra. Muhun atuh Ki, abi ayeuna pamit ya. Cek si Sadra pamitan we. Atuh ari geus kitu mah si Sadra teh init ninggalkeun eta guha. Rek balik deui we cenah ka lembur Cigadung. Urang tunda ngeunaan si Sadra anu keur lumampah rek balik ka lemburna. Urang caturkeun di lembur Cigadung kayaan peuting sepi cembling beda ti sasarina malah pikakeungeun. Kadenge sora anjing awar-awar ti kajauhan babaung jeung para baturna. Pon kitu deui sora manuk gagak anu ngelahak. Bueuk terus kueuk-kueuk we cenah nyingisieun urang lembur anu geus jarempot aya di imahna sewang-sewangan. Di jalan gede ka tempo aya nu leumpang gedik. Tuluy berasna teh ka salah saja imah. Nu tayalian ti imah nanyiana. Eta cirim teh ngacuringkang we ngadeuketan jendela kamar. Geus deukeut ka eta jendela kamar mapok terus cacarita bari ngetrokan jendela. Nyi, ieu Akang Nyi. Tacan kulem Nyi. Diana nu aya di jero kamarna curinghak. Ngadenge eta sora teh kawas anu geus wawuheun ku lutrak muka jendela. Kang Sadra geuningan. Nah nuju ngaronda Kang. Nya Nyi, Akang teh melang jeung hariwang. Kayaan di luar teh pikasieun jeung asa ku sepi-sepi teuing. Akang ngajak ka dieu we. Babakuna mah Akang teh sono hayang nepangan Nyai. Janten kitunya Kang. Nya. Alah, di luar mah tiris geuning Nyai. Kumaha lamun Akang asup ka jero kamar? Ulah atuh Kang, bili aya anu nganyawankeun. Nya kumaha lamun si Emma jeung si Abah teh gugah, tangtos we bakal diseuselan atuh Kang. Moal kanyahoan ieu atuh Nyi. Kapan si Emma jeung Abah pasti geus sare berasare. Nah Nyai can sare atuh. Muhun Kang, Emma sareng Abah mah tos tali berasare. Ngan bae abi mah kalah guring gasahan we teu tiasa peureum. Duka kunaon ieu teh? Panon teh hese dipeureumkeun Kang. Lamun kitu mah geus we dibaturan ku Akang. Akang ayeuna asup ka jero kamar ya.
Cek si Sadra terus ngalacah teh asup ka jero kamar. Atuh Nyi Anah teh bisa nolak ari geus asup mah. Pamikirna oge da moal naon cenah. Jeung di moal kanyahoan ieu ku indung bapana anu geus salaleti brah. Kade Kang, nyariosna ulah tarik teuing jeung ulah gandeng. Pilih Abah sareng emak teh gugah. Kang tos bakal nyeuselan ka urang. Sebab urang teh paduduaan di kamar kieu. Bilih disangkina teh nu lain-lain. Nu lain-lain kumaha tuh Nyi? Keun we da moal kapanggih ieu, urang paduduaan. Keun we, lamun kapanggih oge pasti bakal dikawinkeun ieu. Sok mana we akang mah. Sanes kitu carana atuh Kang. Tapi nah ieu teh maneh pating puring ka kieu bulu punuk abdi Kang. Nah aya naonnya? Akang mah teh ngarasana naon Nyi? Keun ulah sieun kapan aya akang ayeuna mah. Tema si Sadra barinya ke leungeun Nyi Anah. Dua leungeun teh pacaka-caka tuluy awak si Sadra teh beki raket kiwari mah pageye-geye we diukna teh. Ngan bae aya nu aneh, karasa ku Nyi Anah aneh cenah leungeun si Sadra teh bet karasa mani getek kana kulitna. Kawas loba buluan we mitra. Alah, mani getek Kang. Getek kunaon kitu Nyai? Nah, bet getek da ku akang ge teh di kumaha ieu teh? Ulah paantel Kang getek. Nya getek. Nah, ari Nyai sapira ge paantel leungeun ka dieu geulis. Cek si Sadra kitu nate bari ngarangkul Nyi Anah. Puguh Nyi Anah teh reuwaseun bari jeung kaget. Sabab hiep ka bau hanyir getih tina baham si Sadra. Matak murel, matak hayang utah we mitra. Ulah kikian Kang. Bilih si emak sareng si Abah teh gugah. Kumaha lamun uningaeun. Engke oge geus waktos tempat tangtos bakal bebas. Muhun. Tos nikah mah Kang. Nyi Anah ngajauhan si Sadra. Puguh matak aneh mitra sabab belian ti. Lahamna bau hanyir. Jeung deui si Sadra teh beki wani we. Nah Kang Sadra teh jadi kieu. Bahamna meuni hanyir matak sebel. Oge kumaha wani ka aing. Kapan biasana mah teu kieu. Nah kitu pedah di jero kamarnya paduduaan. Nya leuwih hade rek dititah balik we. Bisa aya kajadian anu teu dipiharep. Kunaon geulis kala kahulang? Iap ka dieu. Ieu Akang. Ieu Akang Nyai. Cek si Sadra rek nyobaan ngarangkul teh Nyi Anah. Tapi gentak Nyi Anah teh ngejat ngajauhan bari pok terus carita deui. Enggal geura uwih we Kang ayeuna mah. Nya, enggal geura uwih. Enggal kaluar bisi si emak jeung si Abah. Gugah. Enggal Kang. Dikitukeun teh lain kaluar. Tapi si Sadra teh kalahkang ngagajeleng bari ngarangkul ka Nyi Anah. Katempo harita teh gonok lakina naik turun nerang ngaos kawas entog. Puguh we atuh Nyi Anah teh mani kageteun sateka pola nolak bari ngahindar. Tapi si Sadra teh beki wani pisan. Nepi ka awak Nyi Anah teh dibebetkeun kana dipan. Geus kitu ditindihan. Naonan Kang? Ulah kikieuan Kang lepaskeun abdi. Engke ge sabatahe Kang pamali. Urang acan katalian hukum nikah. Si Sadra kawas anu ngabubudeg maneh dikitukeun teh kalah kabeuki kawas anu kasurupan. Geus teu bisa ngadalikeun dirina. Atuh Nyi Anah teh papuket we hayang leupas tapi tanaga si Sadra teh bedasna keur. Sekarang ulah kikieuan kumaha lamun kakupingin ku Abah jeung Amma. Engke bilih gugah Kang. Ambi bakal ngagorowok ieu teh. Moal naon Nyai? Moal naon? Ayo urang diajak pasuka. Ieu Akang Nyi. Urang balabu di sagara madu. Urang ngapung kawang-awang. Jorang kakahiangan nepi ka sawarga Nyi. Dina kayaan kitu memes si Sadra ngalaksanakeun maksudna. Di luar aya anu cacarita. Eureun sajurik. Kurang ajar geus kubawane rek ngagunasika sagala rupa ka manusa. Ngadenge eta sora. Nyi Anah ge kaget mulai nikieuna sabab sora anu cacarita teh daya lian ti sora si Sadra. Nah cenah si Sadra teh aya dua. Saha atuh di luar teh si Sadra anu aya di jero kamar. Manehna ge sarua kagetna langsung ningali kaluar barang ditinggali teh berenang tung saurang lalaki anu melak cangkeng nu taya lian ti si Sadra. Kawasna bae si Sadra anu aya di jero kamar mah taya lian ti si Sadra mamalihan curik anu nyeliwuri setan anu minah rupa. Atuh si Sadra anu aya di luar manehna nitah keluar. Hayo keluar kurang ajar. Keluar teh jero kamar sia. Urah rek ngagunasi ka Nyi Anah deuleu. Corelat gajeleng. Si Sadra mamalihan kiwari geus aya di luar.
Aduh hareupan jeung si Sadra. Pok kadenge cacarita kiwari mah sorana ge robah. Alah teteh lah Sadra. Ieu mamang Jaksi. Alah ngahalangan kana kahayang mamang maneh teh kaburu datang euy. Teteh lah geuningan mamang. Kurang ajar. Geus kumaha wani ngambah ka alam manusia. Bari jeung rek ngaguna sika bebene kuring. Hei mamang Jaksi, naon maksudna datang ka alam manusia? Mamang ngahaja datang ke alam manusia teh uku diparentah Ukang jeung Prabu Gundalaseta euy bikin yang kalak maneh Sadra. Maneh teh geus dianggap hianat, dianggap anak anu bangkar warah, kudu disiksa. Terus terang we mamang ngahaja rek ngaguna sika nyi anah teh ngarah maneh teh kata langsara. Tak kitu euy. Ngadenge pok-pokan Pati Jaksi anu sarupa kitu. Memehan we ngahudang ngamarahna si Sadra. Ngan bae si Sadra teh kiwari geus kalatih na ngadalikeun diri, teu nepikeun ka emosi atawa amek. Jeung deui kapan salali teh geus digembleng di situ banyu suci, ngajadikeun pikiran jeung hati si Sadra teh teu kapangaruhan ku nu jadi musuhna. Mamang Jaksi, leuwih hade indit ti ieu patempatan. Nyingkah kuring jeung maneh teh teu eueuh urusan. Anggur mah bejakeun ka bapak kuring. Kuring ulah arek diganggu deui kitu. Kuring hayang tentrem cicing di alam manusia. Dasar budak bangkar warah. Anggur mah maneh teh Sadra nurut kalau jadi bapak. Bisi kaduhung jagana. Sabab Prabu Gundalaseta moal ngantep itu bae. Malahan mah kiwari Kang jeung Prabu teh tos gaduh kakuatan anu pohara. Maneh moal mampu bikin ngungkulan jadi bapak. Memeh nandangan panyiksa jeung hukuman anu berat. Leuwih hade geus we milu ka mamang. Ayeuna keneh sabenerna mamang ge teh tega. Ari kudu nyangsarakeun hirup maneh mah ku cara ngaguna sika menjadi nya bebene maneh. Tapi ieu teh parentah ti Prabu Gundalaseta tak kitu. Pokona mamang ulah rek ngaganggu kuring. Leuwih hade nyingkah ayeuna keneh, kencang nyingkah. Pati Jaksi dikitukeun ku Sadra teh langsung indit. Tapi manehna teh rek mecakan we nepi ka mana kahebatan si Sadra. Heun cenah rek dijajal atuh pok kadenge cacarita deui. Jadi maneh teh keukeuh moal milu ka mamang. Lamun kitu carana mah ulah hanjakal. Lamun ku mamang bakal dipaksa. Hasok geura saya ke diri. Urang tarung ayeuna mah euy. Ciki Jaksi bari ngagibegeun awakna. Jang elek kiwari mah balik deui kana wujud aslina. Makhluk anu pikasieun awakna baruluan panona ngampur hurung matak pikakeungeun daya tawe atuh nyi anah manepikeun kasoakeun malahan males wae kapiuhan bakating ku sieun. Atuh si Sadra manehna teh netep seukeut ka nu cari patih ti nagara Siluman Genderuwo. Heuk bae ari mamang maksa mah ka kuring. Kuring moal make mundur. Sok gerak ku trukeun sakabeh pangarti mamang. Kaceneng hari teh Patih Jaksi cobaan rajang ka si Sadra rek ngarontok rek nyake kana beuheung. Tapi si Sadra dikat ngagiwar pelos atuh. Eta Ki Jaksi teh kalakan nolonjong ka hareup. Hiuk ceprot bujuran tadi talapung ku si Sadra. Memehan we neunggar kana tangkal tai. Atuh Patih Jaksi sakilat maneh ngabarikeun di awakna bari narajang deui kiwari mah leuwih cepet batan tadi. Hiuk-hiuk sameran ramo-ramo leungeun anu saradeukeut ku kukuna terek nyakar. Tapi si Sadra teh rikat ngagiwar. Gerakana leuwih cepet batan Ki Patih Jaksi. Puguh we atuh ramo-ramo anu saradeukeut teh ukur ngakan tempat kosong. Pikeun Ki Jaksi beuki panasaran manehna teh terus ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Dipiharep sagancangna bisa ngarubuhkeun si Sadra. Tapi si Sadra lain lawan bantrak-bantrakeun. Daya tawe bahasa dua bentrokan kekuatan diadu ngaliwatan dua lengan masing-masing. Ki Jaksi nepikeun ngajeng-ngajarik cek kadorong ka tukang. Meh-mehan we rubuh mitra. Bari karasa awakna teh nyecep tiis kaku teu bisa digerakeun jeung gawas anu dipupul baju we. Alah, teteh lah teh si jadol teh. Si Sadra teh lain lawan bantrak-bantrakeun. Mun nahaon. Awak aing mani bekuk ieu. Alah, jeung deui aleles kita langkah ya. Kayak kieu mah bisa neruskeun tarung ya. Lamun maksa oge aing bakal eleh ya. Wirang.
lamun aing nepikeun ka teu bisa balik di alam manusia mah. Alah, wangkaning ayeuna teh maju ka janari. Cilaka, lamun kaburu panon poe nyorot, awak aing bakal hancur. Anya lebih hade aing kudu kancan ninggalkeun ieu tematan. Cek ijak sinangtukeun sikapna leuwih hade ngajatuh ninggalkeun eta pakalangan daripada manehna teh cilaka lamun maksakeun terus tarung corelat kajreng les ngiles kanu poek les ka leungit balik ka sarakanana. Atuh si Sadra teh ukur merhatikeun we ka mana eta kepati cak si ngilesna teu boga niatan bikeun ngudag. Tapi maneh teh merhatikeun ka jero kamar teteh lah. Nyana teh dina kayaan kapiuhan teu inget di bumi alam. Heuleuh mitra, waktos naparantos teh nyekapan cagala urang tunda jajar carita si Sadra anakeun nerawa duwi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tumang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.